takbir hayang kadeuleuk husu eta salat. Allah. Akbar eta mah muatar. Ya husu. Bijil pamacan. Hayang ngakurkeun ucapan niat jeung aya dina hati teu bisa eta khusyuk. Begitu bar leungeun kana dada mulai salat mata lain khusyuk kana tempat sujud. Maaf ieu lalaki lamun berjamaah pasti matana kana samping nu dihareup dibaca BHSU can kabeli mahal tamar mahal atlasnya bagus Allah tapi dah bejana atlasnya mahal aja mah wadimor sami Allah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar wa shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, kusim kuring di hormat ngahaja protokol diheulakeun sabab kula moal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol. Nuhun kok ya sajana lamun aya terpal amparkeun deui di hareup di dieu mending kene rada deukeut kana panggung daripada digigir dia. Bisa teu diusahakeun. Ayo ada yang bisa maulah ngajadok naik mending di hareup di dieu. Ayo jadi mamatahan jukut ayo kita di dieu. Strategi salah jauh tinggi panggung nu hadir. Sok kahareupeun bisa teu ongko bisa tapi ngadaran dong aneh ya. Atau nyiaran terpali panitia ulah cicing geura amparkeun di dieu engke anu ngadiukan di dieu. Moal daya mengahana pantaneh ngamudun. Geus teu kudu atuh.
kayang pula dilaksanakan. Guys kan baik karunya anu can kabagian diuk sobere diuk lah karunya daripada di baru rigi mending dia hari benang di dia itulah tindakan yang bijak. Sok amparkan bae di delkang kayak kadari nyalampurkeun da sok ya. Panitia sini dan kopi nasadiakeun khusus dan nu dihareup. Tah gitu. Sok amparkeun bae sok. Ya, sok amparkeun bae tah sok diukan ka baru-baru ka. Gerakan sok ayo. Bener kak, bener gitu. Kayak para rindah kan dia sok ayo. Kanai pahareup mah ngobrol nak enak. Ibu-ibu mah cicing bae didinya, jeung lalaki. Cicing budak satong dameng lalu diharap tapi tong raribut awas ngelek mamagahan bapak sia cicing tah ieu kahayang aing teh genah deukeut asa aya batur aing ngobrol aja teh insyaallah kana dihareup panggeulana ka surga. Ya lampun nyorotin ke aing deh salah strategi lampu anu wotna gede ieu ulah disorot jeung ka panggung nu ngisi na panggung lain kaset aing hareudang nya mah teu ngarasakeun aing nu ngarasa deui dieu karena sabaraha menit geus ngesangan ka sorot lampu ya cicing yuk bil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid ngahaja diutamakan di kukula para ulama, para kiai. Naon sababna para ulama, para kiai itu jadi wasilah urangnya ho kana muludan. Perjuangan para ulama, para kiai, para asatid menjadi sabab urangnya ho Islam jeung eusikna, urangnya ho salat, nyaho wudu, nyaho ibadah. Eta kabeh syariat perjuangan para ulama, para kiai sehingga diangkat ku Nabi para ulama jadi pewarisna Nabi. Makanya orang doakan ya para ulama, para kiai nasi diparanjangkeun umurna ditambah-tambah sehat walafiat, tambah berkah ilmuna, tambah belik rizkina, tambah istrina. Hebat ya lagi itu bikang di puri gecala kapek amin teh jadi kunaon ngagok aing tina atuh kana amin keun bae sia ya lalaki setuju yes ibu-ibu setuju pasti doa terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek ini nu penting para ulama, para kiai, para asatid, panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rezekina, diberi turunan anu saleh terus salihah, anu mampu teruskan perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri. Mudah-mudahan doakan para pemimpin orang sing saroleh sing amanah. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Pasir Eri Lebak, keluarga besar DKM Masjid
Musalla Al-Hidayah. Hakikat izin Allah ia acara bisa terlaksana wasilah sababiyah aya nu ngahubungi nyata panitia saha nu ngontek-tekan Kang siap sanes hah? Kang Fadil anu ngahubungi hakikat izin Allah ia acara bisa terlaksana. Mudah-mudahan segala perjuangan pengorbanan para panitia berikut warga masyarakat Kampung Pasir Eri mudah-mudahan sih dijadikan tabungan amal soleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadadillah wa iyyakum ajmain. Tipain orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mugia tetap ku Allah dilungsurkeun salalawasna kajungjunan urang sarena habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadaya masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya ujug-ujug ia acara terjadi tanpa melewati proses. Naon prosesna hiji aya perjuangan para panitia, nuka dua aya pengorbanan warga masyarakat khusus jamaah Mushola Al-Hidayah, khususnya masyarakat Kampung Pasir Eri Lebak. Naon perjuangan anak asep geus kebel panitia nyirian tanggal melalui tadi kan Kang Fadil ngontek ka ubi anu ti Curug Barang kalau barang di Curug Barang jauh-jauh hayang menangkeun tanggal yang meludan alhamdulillah tina perjuangan di kebagian tanggal. Nah, di samping perjuangan aya pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran ieu dikorbankeun. Harta dikorbankeun aya panggung, aya tenda, aya sound system. Maaf ieu lain nu panitia, ieu nu batur. Geuning dipasang di dieu kan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Tenaga dikorbankeun. Para santri, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu milu ngorbankeun tenaga. Ngabebenah ieu tempat supaya nyaman anu halaladin. Janu masak ibu-ibu ti isuk nepi ka warican asak-asak eta kejo. Eta pengorbanan. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dan dingdung panitia pikiran anak sensasi bubarok teu datang. Kau mau Kang Fadil menggeus dak dingdung pikiran anak. Maaf sabalo teu datang Kang Fadil nu dikepung ku masyarakat. Ingat nu ngaranna muludan lain hajat pribadi tapi hajat masyarakat. Melibatkan masyarakat luas. Lamun aya kegiatan melibatkan masyarakat luas biasanya terjadi masyarakat terbagi dua, aya nu pro aya nu kontra ka panitia. Bener geus biasa di mana-mana eta. Ketika acara sukses eueuh nu komen macam-macam ngarasakeun puas, tapi ketika acara gagal kori teu datang, mubalik teu datang, rieuh hulu panitia. Naon sababna? Masyarakat kabagi dua, aya nu pro aya nu kontra. Ketika kori teu datang, mubalik teu datang, aya nu pro maka panitia ngupahan bae, sabar ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra, maido bebeakan. Bener nyalahkeun bae ka panitia. Geus mah teu mere duit deui. Nyalahkeun ka panitia. Aya nu kitu. Siap mitah kabatur siap. Awas ieu keur ngaji awas. Ieu muludan ieu ulah ya mitah ulah. Kula mah yakin dia mau eueuh nu ngaku. Buktina ayeuna bisa babarengan hadir kompak alhamdulillah. Tina perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Maulid Nabi Muhammad.
ngaran bungkusanana peringatan Maulid Nabi. Eusina eta bungkusan naon asep? Pangajian, pangaosan. Ari pengajian tina kalimat pangajian. Naon hatina pangajian? Harga. Disebut di pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan si sajal manu ngalengkahkeun suku idit ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Dan amin amal. Amin semangat mantap henteu. Pengajian di gereuni mah pura-pura budeg bae. Aya nu gitu. Salaki sia eta nanti. Itu luar biasa nyaran salaki namanya. Maaf, ieu lain jeung ibu-ibu lain. Yang lalaki nu hese diajak ngaji. Cicing. Tong betul-betul bapak sia eta. Ari ibu-ibu mah hebat, paling kompak di mana-mana. Kula sering nyaksian. Jeung kacape ibu-ibu ngaji. Ya nu hese lalaki. Uang lanang pengajian di gereuni mah pura-pura teu nyaho. Isuk ditanya aku tetangga, berarti ka hadir ngaji, kiai nggak bahas fikih, nggak bahas sholat, nggak bahas wudu, lah di imah ge kadenge ieu. Teu cukup ku ngadenge. Lamun ngarasa jag sehat walafiat, wajib hadir ka pengajian. Lamun hayang jadi harga, kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah menuju majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah, sementara tinggalkeun ngabelaan ngariung di majelis jeung ulama jeung kiai, balik menang ilmu, menang doa, insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Amal yang lalaki ieu mah ibu-ibu paling kompak, masya Allah. Isu pengajian hadir ibu-ibu mah. Berarti mah loba pagawean numpuk, seseuhan numpuk ditinggalkeun. Kayaknya sama balik ngaji. Ayo begitu aya. Denge udin. Hebatna ibu-ibu. Bahkan anu nekat ibu-ibu ka pengajian, mamawa seseuhan. Itu kiai sia tolong. Makanya aku lah di Karawang ngayakeun pengajian rutinan minggonan tilok ngundang bapak-bapak undangan sebagian 100 nu datang 5an aki-aki kabeh opat molor nu hiji batu jadi mamagahan karpet ini majelis mending ngundang ibu-ibu. Kalau undangan ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 mantep na ibu-ibu kan kalau kejo kaok ngesongkeun kahakanan hitung menit detik ledis deh jeung piring-piringan dihakan. Badak ibu-ibu mah jadi ciri khas pun balik ngaji eta aneh tas nang dadak lalin tuh. Ayo sia jujur sia ngaralakeun atuh ranginang asupkeun jeruk bebeskeun masya Allah walu dedatkeun cau teu mahi selapkeun akutan najis. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet bieu di imah jeruk, cau, salak, alalaya, bapak-bapak makalali bae tah. Luak lieu, eta teh modus. Neuleuh batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Hah? Di kantongan ku kapadieu. Sok teu percaya kodok na kantong calanana. Pasti aya cau. Cau na menang mesek teh najis. Cau raja bulu cicing sana ini milunya di persulati bae saya cicing ya budaknya nyobalon bae deh yang ceramah doang di TK bae
Ya indungna ka mana tuh eta? Atuh balon diacung-acung. Nu buri teu neulebeungeun aing pikiran kalangan balon. Mana Kak? Oh bener. Anu teu sekolah mah. Terus sebelum nyot bangku. Atau teman didiukan doang nyeleung bae aing. Doang kotok rek nogan. Beres ceramah nogan jadi opat geus. Bo. Hei. Yang paling kompak ibu-ibu. Ngan, maaf. Lamun ngajar ngaji enak ngajar bapak-bapak daripada ibu-ibu. Nah sababna rocet ibu-ibu mah. Yai ceramah, jangan ceramah di pojok ngomongkeun tiung batur. Atuh tiung siap pikiran can lunas-lunas. Atuh yai ngabaglak ngebahas wudu, meh nama ngabaglak ngebahas COD. Ada curiga aja lo banget online ini. Lamun ngajar ngaji bapak-bapak adem, sunyi, senyap, dan malolor. Bapak-bapak lamun ngaji ka majelis nu di deuleut tembok jeung tihang. Buat naon? Ya buat ngatur strategi. Nempelkan tonggong. Lamun tonggong geus nempel kana tihang, dilanjut strategi kedua, dilepkeun hulu. Tak. Geus damai. Balik ngajilin mawa ilmu, mawa dahdir. Ampun aing. Mun ibu-ibu ngorocet bae. Ya Allah. Mudah-mudahan di segala pengorbanan para jamaah bagi para panitia baik harta, tenaga, pikiran sih jadi tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana, urang dia khusus nu halaladir kabeh. Rizkina sing leuwih dimudahkeun ku Allah buat bekal ibadah. Anak-anak urang, turunan urang sing saleh salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung jasa orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Naon sababna asep orang jadi umat Islam, jadi umat beruntung dibandingkan jeung umat sejen. Umat Islam orang jadi umat anu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Naon nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah? Urang tafakuran. Apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara umat Islam aya salat 5 waktu, umat sejen eueuh salat 5 waktu. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat sejen teu bogaeun haji umroh. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat sejen teu bogaeun puasa Ramadan? Maaf. Lamun orang rek ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah, make salat orang. Ya mah contoh pribadi si Asep Mubarok moal nyalahkeun batur. Si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri. Lamun ngukur kemuliaan si Asep Mubarok make salatna si Asep Mubarok lohor, asar, maghrib, isya, subuh, maaf kualitas salat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk tumanina can pisaeun. Teuing urang dieu mah sarua. Bener ya sarwa, berarti aing kababawa kurang dia. Ya sadar diri, ibadah orang masih jauh kualitasnya bener. Boro-boro khusyuk tumanina ge can bis. Da urang dia mameureunnan aya nu geus susu meureun aya. Saking ku khusyuk nepi ka poho kana rakaat. Lain khusyuk sia mangga hulang. Ayo jujur, bener tuh. Perem deh, perem takbir hayang kadal khusyuk eta sholat. Allah. Akbar, eta mah muat. Ya khusyuk.
bijil pamacan. Hayang ngakurkeun ucapan niat jeung ayeuna hati teu bisa eta khusyuk. Begitu bar leungeun kana dada mulai salat mata lain khusyuk kana tempat sujud. Maaf ieu lalaki lamun berjamaah pasti matana kana samping nu dihareup dibaca BHS can kabeli mahal tamar mahal atlasnya bagus Allah tapi dah bejana atlasnya mahal aja mah wadimor sampai Allah lamun malaikat tukang heureuy geus dipajong ka jelema nu salat aya balanjana di mana tah salat sia mapai harga samping mata kaganggu bener jujur irung kaganggu makanya hei imah nu deukeut mushola waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin hasupna bisa asup ka mushola anu salat lohor ke lapar can nyatu salat meni melengking beuteung lapar ditambah haseup nu ngagoeng lauk asin babes ka mushola salat melilit beuteungna langsung aduh cocokna jeung peuteung balik salat ngaliwat Allahu akbar keur salat mikiran lalam irung kaganggu ceuli hei imah nu deukeut mushola waktu-waktuna salat pareuman musik hargaan jalma nu keur ibadah di mushola peupereun sia ka masjid henteu ka mushola henteu atuh nu keur ibadah tong diganggu hargaan baik sabi nu hargaan agama Islam waktu umat Islam umat sejen moal tangtu bisa ngahargaan Islam bener kadang-kadang Islam diajurkan anak orang Islam kene bener tuh ayo nu keur salat pareman takasep hargaan jelema nu keur ibadah naon sababna jelema nu keur salat tubuh salat cantang tu istiqomah ceulina bisi aja wala insaf preman kalah insaf balik muludan lohor salat Allahu akbar ceuli can kuat nyekel kaset mereka dengek ka jero masjid preman mulai goyang ieu lagu naon goblok sia goyang cek malaikat dicatat sia wae ceuli kaganggu nu beuki dangdut mah terus salat ngadenge dangdut kadenge kamu salat aku sia rupung ngebor cek malaikat dibor sia ku aing di akhirat sia ceuli kaganggu mata irung encan nu hiji maaf sakumaha khusyuk na eta kiai salat ulah santri kiaina ajur kahusuan eta kiai salat gara-gara digoda kudu hiji ieu naon liang jubur hayang ikut dibatalkan hook sarokat deui teu dibatalkan geus nyedek kana gerbang coba saksikanlah bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut dijubur ka hulu ngagerebeg eta teh keur nahan itu batak bapak-bapak dengekeun lamun urang sholat berjamaah di hareupeun urang anu ngagerebeg awakna eta keur nahan hitut ulah asa-asa tiburi gereuwahkeun bae wey pret langsung nembak
Asli aing pernah nyobaan eta. Salat nah itu. Geuning Asep nyaho, aing ngalaman. Budak santri berjamaah sholat isya, imamna geus kolot khusyuk, geus 3 rakaat, sarakaat teh hayang hitut. Budak santri diburi geus manyun bae, ambek-ambekan bae diburi, goblok ge imam, lambat teh, aing teu kuat hayang hitut. Atuh imam teh saha teh nyaho siarek hitut tolol, imam mah dihareup jojong bae, eta nu nahan hitut santri dah hook sarakaat deui. Kena keruku juburnya misalnya biasanya meledak, tapi jago itu budak santri nahan itu sujud dongeng niat hebat eta santri bertahanan itu begitu tahiyat gerbeg deui dar imam dihareup assalam juger nembak astagfirullah. Aisyah jadi ngaruksak kaidah. Ari sholat dari awal ikut takbir, diakhiri ku salam, lain diakhiri ku hitung. Jujur ngaku sholat urang masih jauh kualitas, amin. Amin. Amin nggak amin siapa? Masih jauh kualitasna, masih loba kekurangan, jauh tina kasampurnaan, sing dihampura ku Gusti Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal, bener teu? Sing dihampura bae ku Allah. Bali orang teureun-eureun belajar terus jang nyampurnakeun ibadah sapopoe. Di mana? Di pengajian rutinan minggonan eta. Ye nu wajibna ye ulah ditinggalkeun mantak balik meludan anu tilok rutinan minggonan dararatang sabab eta ilmu sapopoe jang nyampurnakeun ibadah. Mun dina obat mah obat wajibna eta rutinan minggonan. Muludan rajaban mah eta mah gebyar doang kieu. Maaf, eusina vitamin. Naon vitamin sabab vitamina dibikeun ka anak ka budak leutik daekeun kontreksin bodreksin amis makana dinu kieu mah kudu amis sabab lolobana nu hadir anu teu beuki ngaji cicing eta salah kisi cicing sugan dibere amis mah jadi ngadadak ngeunah bening resep ngaji teh balik muludan benang hidayah angke mah aing milu rutinan minggonan amin. Ya Allah ya Rabbal lamun rutinan minggonan eta mah obat pokok para raib jang nyampurnakeun ibadah sapopoe makana penggemar lagi saeutik pesertana eta keneh kadang-kadang anu pundung aya kabahas ku kiai diuk pangharupna kalakuna kababat ku kiai dina rutinan nyengsol manyun berarti eta obat dosisna tinggi anu wadahana bekan nyengsol sumur kasindir deui ku kiai ngeser juburna kalawang panto majelis cek babaturan Kak di jero atuh diukna hareudang na panto mah angin genah kasindir deui ku guruna ngeser juburna keluar ngadeuketan sendal Kak gini di luar dipantau sempit jalan di luar mah bebas kula diukna bisa ngelonjor bisa nangtung bisa pakai sendal bisa balik pangheulana leungit eta eueuh malam minggu kedua disamper di tetanggana Kak ayo mingguanan deui cadu aing wal ngaji di kadinya salila kiai eta keneh nu ngajarna urang kitu Kak sentimen nyindiran aing bae aya gitu aya lu bener ih meni kumplit di dieu mah aya wae padahal eta keur mere obat pahit tapi insyaallah bakal nyembuhkeun kana penyakit insya Allah mudah-mudahan mareunang hidayah urang sadaya amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal untung orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad keuntungan orang diukurna lamun tina salat masih kena jauh tina kasampurnaan
Lamun lain gara-gara sholat Asep, mungkin gara-gara ibadah puasa Ramadan orang jadi mulia. Maaf tikeun pribadi si Asep Mubarok tahu diri ibadah puasa Ramadan si Asep Mubarok jauh tina kasampurnaan. Puasa urang makarak bisa nahan lapar haus doang. Mata temil puasa, ceuli temil puasa, sungut temil puasa. Aya aturan keur puasa ngabuburit nungguan maghrib di jalan ngagosip we ngomong-ngomong batur. Bener ke? Sungut lain tadarus, mata lain neuleuh Quran bulan puasa, neuleuh maksiat neuleuhan orang. Maaf saya pulang tiap Ramadan tilu kaluar ti imah, di imah bae ti isuk nepi ka magrib. Hebat. Untuk keluar imah kak, enggak sabab sieun maksiat mata di luar loba orat bikang. Mata kakak mah di imah bae. Naon kegiatan tadarus, kadang-kadang ngaji Quran, kadang-kadang neuleuh TV. Oh kakak neuleuh TV. Sep, Ramadan mah dina TV ge acarana pengajian Ramadan. Heeh kak, aing ge nyaho. Na TV bulan Ramadan acarana ceramah agama, tapi inget kak, iklanna. Iklan. Maksudnya ari kakak sok neuleuh iklan atuh heeh. Gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Kade eta dada. Rexona, kadi atuh hand body, wow, eta nu bikang kabeh eta, tapi da nyara rambung iklanna di yang kulit dadana dideleukeun, Rexona yang kelek-kelekna dideleukeun, Pepsodent yang huntu-huntuna dideleukeun, nyambung eta iklan nyambung. Dan hiji nu teu nyambung iklan teh Softtek. Aing penasaran tapi kayu. Aku kenal teh di dalam kan. Pusing aing mikiran iklan eta. Softtek ajol-ajolan kikieu, naon maksudna eta? Nepi ka aing boga pikiran, oh berarti Softtek buat jalma nu ajol-ajolan kitu meureun. Meureun. Mata loba maksi. Lamun lain gara-gara puasa Asep, gara-gara haji umroh, maaf. Tidak anu geus jadi haji loba. Maaf. Haji umroh urang Pak Haji, Bu Haji maaf pasti jauh kualitasna. Balik teu Mekah karak menang kopiah bodas. Balik teu Mekah Bu Haji karak menang abaya, menang beli di hotel di ditu. Ngarasakeun ceurik sedih salat teh di Mekah. Kedah hareupeun aya Ka'bah, mana rewek, nara nangis kabeh jamaah. Balik ka pasir Eurih Lebak, eta haji salat henteu nangis deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji, geus beak di Mekah. So, kayo Bu Haji ziarah ka Rasulullah. Asuk ti babus salam, masuk raudhah. Naon raudhah? Ma baina qabri wa minbari raudhah min riyadil jannah. Saur Rasulullah, antara mimbar kaula jeung makam kaula itu adalah setengah taman surga Allah. Ketika masuk ti babus salam, ziarah ka makom Nabi, ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Teka bendung cai mata banjir ngerasa sedih isin ku Rasulullah. Balik ke Mekah datang ke pasir Eurih eta haji maca sholawat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji, ya Allah, jujur ceurik nangis orang ziarah ka Rasulullah. Nangis sholat di Mekah. Ulah wakan heula Mekah kerak di luar jajarkeun hareupeun Masjidil Haram geus nararagis we ta jamaah. Ulah memeh mulu ngabimbing jamaah mulu eta jamaah umroh. Kabeh kakarak-karak umroh. Begitu nyampe Mekah pakai ihram geus mikot berangkat ke Masjidil Haram dijajarkeun hareupeun Masjidil Haram da jamaah 365 jamaah sieuna nu tingalin 8 karom 8 rombongan diatur sama para kiai bimbing pembimbing masing-masing. Kumaha jamaah komplit kau je hareupeun Masjidil Haram dijajarkeun memeh asup.
gigireun ku aki-aki steureun mewek bae. Dikira ku aing wiridan. Soreng sukuna katincang. Kunaon Pak? Kunaon cerik bae? Kunaon? Loba dosa. Aing ge loba. Sedih. Berenang aki-aki keur ngorakna ieu geugeuh. Sok nyawer organ meureun. Tak inget karena dosa kabayang kabeh dosana hareupeun Masjidil Haram. Bah, ulah loba dosa. Istighfar. Naon? Masjid Haram namana ieu hareupeun. Bisa ke hotel. Ieu Masjid Haram. Ka'bahna di mana? Di jero. Pada narik asup ka masjid ieu teh. Aya kene atuh aya sanu ngaku geus loba uang talbiyah tuturkeun hayo masuk Masjidil Haram labbaik Allahumma labbaik lupa dosa begitu masuk Masjidil Haram berai Ka'bah tuh mewek eueuh soraan. Itu biasa menandel dina foto, dina TV, eta aya hareupeun. Lambah teu pantes sombong. Berarti hirupna jelema di leburna sombong. Begitu deuleu Ka'bah hareupeun, naon nu pantes disombongkeun? Ayo. Ilmu disombongkeun. Maaf, di Mekah loba ulama-ulama besar. Sementara nyana di leburna sombong. Mung dipapagahan ku sahanapeun. Dipapagahan ku sahanapeun ngaledek. Lah, sia budak kamari sore nyaon-naon. Kakak ya kakak. Kak sadar. Masing-masing punya kekurangan. Bener. So sanajan dijil ti sahanapeun. Ai bener mah tarima. Ulah sombong bisa datang tina harta, bisa. Asa aing paling sugih. Mendingan jauhan garandek diuk di tangjeng tatangga nu malarat mendingan jauhan. Sieun katempelan miskin. Sadar siapa jadi jelema sugih lamun eueuh doana fakir miskin. Ulah karak boga mobil hiji sia ge sombong mung nanya ka tetangga. Ada tetangga dengan nyaho eta mobil teh 5 tahunan. Teu sadar. Beda belokna rem jejeritan kiri di doang mobil aing gitu disadanya. Mudah-mudahan balik ke dia lunas. Ya Allah, ayo sia irit ke Mekah. Mobil nu di Indonesia harga miliaran, di Mekah ngan ukur jadi taksi. Tuh harga. Ulah sombong kunaon deui jabatan disombongkeun. Maaf, ketika tawaf ngelilingan Ka'bah, jenderal bintang 4 dipapake eta baju jenderal, tetap satalanjangnya ngan ukur make kain ihram 2 helai putih atas bawah cukup. Jabatan teu dibawa. Kunaon ai balik ka lemur jadi sombong deui karak naik pangkat saeutik geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap. Bener? Sadar di luhur moal salilana dina hiji waktu turun deui kahan makana keur cicing di luhur teh sadar euy sing inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah menjadi jadi-jadinya ongkos salah tapi benar ya keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah bener aja engat sekali-kali siap pindah ke luhur atau ulah ngeres pikiran anak
Nu menang milih urang mah di luhur geus ucang-ucang di kursi goyang. Bener teh? Tiap tahun ngedukat duit sidang. Ngadenge harga nararaek ekonomi Indonesia acak-acakan. Teu areungapeun nya mah gaji sagelede. Tapi ketika ekonomi Indonesia ajur-ajuran, harga nararaek rakyat nu dihandap anu ngarasakeun eungat. Bener? Tadinya maksudnya nuhun ingat ya, non maksudnya sih nyeungeun. Ini heula nerjemahkeun bae sih. Ekonomi acak-acakan rakyat nu dihandap nu ngarasakeun jeung sing sadar di luhur sementara engke ge turun deui kahan maka keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan. Nah, ini ada. Ulah sombong. Naon deui rek disombongkeun hareupeun Ka'bah? Maaf. Kaset asa paling ganteng. Mung akur jeung babaturan di lembur. Ulin sia Tony ka Mekah. Asep ulin sia ka Mekah. Di Mekah loba dulu ganteng. Turki Mararancung Libanon Bararodas bening loba nini titata rajong di ditu. Mantak aing leumpang di hotel Mekah, teu pede aing di jalan di hotel. Atuh hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Katuhu Turki mancung aing pesek. Kenca Libanon bodas aing geuneuh. Mundur wae kabur. Sok nu ganteng sia ti hareula. Aing diberi tungkul bae sorangan dari syukuran bae ka Allah. Ya Allah, nuhun saja bisa ka dieu deui. Nuhun Gusti nuhun. Aing geus disyukuri, diubaran hate. Burudul tiburian aing jamaah Afrika Negro. Aing nyelap ngahiji ka dinya. Aing jadi hurung. Ulah hei sombong bijil tina kecantikan. Hei asa paling gelis paling cantik dengekeun nopi ya nunung tati dengekeun saci itok dengekeun salminah dengekeun sia ulin sia ka Mekah jadi goreng. Saudi gaeulis Libanon gaeulis tak aing leumpang di hotel itu sok teureun jumur aing di Cibitan ku pamajikan. Mata nyeri neng nyuwitan bae mata molotot bae. Oh atuh aing peureum nu geulis katabrak ceuk pamajikan tabrak jumur onta. Astagfirullah, setega itukah kau irung aing sakieukeun aku mepes kana jubur onta atuh bikin eueuh gitu. Ih pun bojo mah istri kula mah cemburuan banget. Ih tandanya cinta. Ya iyalah atuh rek teh cinta kumaha aing satorna badak bae. Asal tiap kali carana ge pasti teu molor pamajikan di imah. Ngadenges mesin mobil datang, buka pantok mana? Kita panitia teh saya karena teh Padil pasti pamajikannya udah ayat tulisanan nana agenda panitia ada Padil mana notisi Padil buka pas ayo gawe nah kan ukur menang pas dengekeun bapak-bapak lamun hayang dipikan nyaah dipikan cinta ku pamajikan kanyahoan aya mah ukuranna kumaha doa. Ternyata sia nu matre teh. Wah ti dieu meunikeun. Ai leungeun kieu mah doa, duit mah kieu. Teu gaul sia uun kumaha
kudu dilatihkeun. Ulah munafik sia Asep, ieu mah dunya euy, pasti ge butuh duit kabeh. Da kiai ge moal gablek pesantren, moal gablek majelis taklim, moal boga pakaian, lamun syariat teh boga duit. Bener? Jujur urang mah dunya butuh duit. Eta duit. Bener teh? Mantap, ingat ka ustad ka kiai sia ulah mitnah wae. Ustad mah kudu ikhlas. Emang ustad tong ngeret. Ustad ge beuki. Atuh teh jelema kok. Geus mah teu digaji teh ustad. Ku pemerintah digaji. Padahal nu ngamalkeun Indonesia Raya panggeulana ustad. Ingat, maaf pesan wa Gerudolf Supratman. WR Supratman nyiptakeun lagu Indonesia Raya. Maka aya kalimat endah. Lamun Indonesia yang kuat, yang jaya, nu dibangun panggeulana adalah jiwa, baru membangun badan. Badan fisik, hotel, gedung, jalan raya. Tapi ingat, bangunan jiwa, bangunan iman kudu panggeulana eta. Sok sanajan bangunan endah, bararagus, mararewah, lamun nu ngabangunna imana bobrok, moralna acur, maaf, moal beres Indonesia. Akhirnya nu terjadi, triliunan duit rakyat dirampok dibawaan ke luar negeri. Sementara orang Indonesia nu serangan loba nu sangsara. Benar? Benar? Bangunlah jiwa heula. Bangunlah untuk dua. Pegawai itu kerjaan mantan dirijen bahulah. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Siapa yang bangun jiwa? Para ustadz, para kiai di lembur-lembur ngebangun iman masyarakat rakyat Indonesia supaya pageuh ya Indonesia teu dimusibahan ku Allah. Syarat eusina Indonesia rakyatna kudu arariman. Sementara nu ngabangun iman dina jiwa rakyat Indonesia adalah para ustadz, para kiai di lembur-lembur digaji teu ku pemerintah. Tong ngomong ikhlas ka ustadz, teu digaji ku negara, tetap menjalankan tugas. Benar teh? Sok aya ustad minta ka santrina bayaran sabulan 50.000, wajar jang mayar. Dan listrikna kudu dibayar. Ya gede teuing 50.000 sabulan loba leuwihna. Ustadna ahli hisab. Sahibul asbaq. Ces asbaq. Sabab ustad dalilna kuat. La ududa illa ma'a ududin. Tesampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud. Dalil yang kedua, summal ghafi ba'da dahari aula wal qahin wa syamsu'in barisila. Dalil udud. Ustadna beuki jeung ustadna anakna loba biayaeun 13 anak. Dan ngaranna ustad. Naon ustad? Usaha tilok anak deres. Atuh uyuhan teu digaji ku pemerintah, tetap ustad menjalankan ngalaksanakeun perintah agama. Bener. Ngabangun jiwa-jiwa masyarakat Indonesia anu di kampung-kampung supaya barokah iman. Kudu dibayar ya, dawuh nu gratis atuh dia duit. Wa ma fi duit sakit. Atuh dia duit gusir. Atuh dia fulus. Ma fi fulus mampus. Atuh dia fulus lulus. Kudu gratis. Tapi kagak ngahajeun di WC umum di terminal mayar aing. Sabaraha?
2000. Berarti akur Banten jeung Karawang masih 2000. Harga misi. Usahakan jangan ada kenaikan. Tetap harga modal 2000. Budaya kenaikan demo ke Jakarta. Turunkan harga gesin. Wah, viral tak demo. Tapi ibu-ibu di Dario milu demo nanya. Maro baligo gambar tai. Pernah di terminal Bogor temayar digerewekeun kudu jaga WC mending isin aing haji pelit astagfirullah sampeukeun bae anon kak bayar ji main leos bae oh aing teh nya sia di dinya baraha 2000 ji tah 5000 geurakeun pulangan kabara cai ji aing isin deui oh daripada lapor duit aing mending angkat jeruk deui 2 menit aing keluar nyesa 1000 lumayan 1000 kabare ceh ji kana hitutkeun pret 1000 bebeakan aing dewe jujur ya mah dunia urang teh jauh ti materi yang bekal iba butuh du mata kula jauh-jauh ti Cikampek liar ka dieu daripada aing cicing di imah dia tulu mikiran lo bahu hulang sok tahu saya nyebut hutang amprok di kakarak saya jangan terus nah aing lo bahu hutang ini hoti mana aing lo bahu hutang hulang mending liar ka dia ka pasireri sugan di dia mah menang doa astagfirullahaladzim dia salah kina sih Yuhan kuat aing engke bubar muludan ibu-ibu balik ka imah mawa ilmu kula balik mawa amal kacau awal bayi mudah-mudahan ya sadaya anu hadir sing gampang rezeki amin jang bakal iba panabi nunita talabul halal fariidatun ba'da fariidah dengan duit nu halal teh wajib cek Nabi jangan migawe wajib sabada migawe wajib jadi tujuan orang dengan dunia jang bekal ibadah sing dimudahkeun ku Allah amin ya Allah ya Rabbal hayang nasib kemekan wacan hayang teu daftar teu boga duit asep lamun rumah sacan boga duitna heulakeun daftar kanu boga Mekah Madinahna saha Allah iraha daftarna sampai sapeting 5 kali daftarna lohor asar maghrib isya subuh beres salat maaf angkatkeun leungeun selapkeun dina doa ku basa Sunda bae ya Allah Gusti nu boga Mekah Madinah nasibkeun kami jeung keluarga hayang ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah hayang ngarasakeun nikmatna maca sholawat di payunan maqam Rasulullah Gusti nu boga Mekah Madinah gampangkeun jalan rezeki jeung nasib kanggo kami Allah seneng dipentak Allah can pernah bosan dipentak nganu tibalik teh urang nu sok bosan mentak Assalamualaikum bareng baru-baru wiridan ngadu aja hentes ya Assalamualaikum karena HP Assalamualaikum karena remote ayo butuh ku Allah lamun bener hirup rumah sabutuh ku Allah sing rajin barang peta ka Allah kurang mah doang nu teu butuh ku Allah di kertas doa tiap kiai di pentaan di baraca matilok saya numpuk di atas nu nyalapna dompet we aya eta kertas wiridan tilok dibuka-buka geus sataun dilek bae sekali na butuh rek maca salah maca da hurufna leungit kudu mah lojak tanah mah lojak calana kedua ikat rojok calana siap ya Allah hayang nasib hayang menta ka Gusti mentana 5 kali lohor asar maghrib isya subuh ditambah jeung mentana tengah malam kosok udang tengah peuting kosok kamana ka WC di WC ngadon
geus jorok sia geus ngisang. Astagfirullahaladzim, kanyahoan ku aing ibu-ibu urang dia tilok ngisang. Palingan aing ngaliwat ka jauhan mending ngahiliwir. Aing ngajawab sing bener, geus kieu mah geus ngisang calana pake deui. Astagfirullah. Wah geus bener ibu-ibu geus bener. Kanyahoan ku aing urang dia tilok ngisang tilok pake calana. Tuhan salah kena teu mar arara teu. Coba wudu, beres wudu amparkeun sajadah, salat dua rakaat salat tobat, beres salat tobat salat hajat 2 rakaat, beres salat hajat angkatkeun leungeun tengah peuting minta ka Allah curhat, ya Allah Gusti nu boga Mekah Madinah nasibkeun kula ya Allah. Bari nangis. Cek Imam Syafi'i, umat Islam akhir zaman hudang tengah peuting di tengah-tengah dulur baraya tatangga sarare tibra manehna hudang terus nyurujutkeun cai mata curhat ka Allah, barang penta ka Allah, maka cai mata nu netes eta umat Islam diganti ku Allah jadi malaikat-malaikat anu keur ngabantuan ngaaminan. Osok udang osok ngadual osok nangis teh eta nu hese teh ceurigna mewekna nu hese teh hayang mewek bisa mewek ngadual kumaha seh budak budangkeun ceng budang non mah si asa bubarok kadua teh kapeuting kudu mewek ente bisa mewek kumaha carana tuh mah buka pantok kamar baju marek nyelapkeun intung suku geus nyelap mah bantingkeun ku dia pantona siap mah siap ya Allah. Cek malaikat aing moal kajebak. Siapa mewek lain ingat kana dosa lain cokor bareng. Eta teh cirina teh hate urang teh. Jujur, kunaon urang lamun teh nyieun dosa terus istighfar tilok nyurujutkeun cai mata cirina teh teas kunaon asa penyakit dina hate. Aya sombong dina hate. Aya naon deui asa? Aya hasud. Bener? Sok teresep kana milik tatangga. Tatangga menang kahebatan, aya kanikmatan sok enek. Tatangga kebeli motor, manehna nu nyengsol sumut. Tetangga ganti motor Ninja, motor no gede langsung pingsan nama eta pingsan nama kageleng ban beureun nepi ka dirawat ke rumah sakit di opna gara-gara mikiran motor Ninja nu tatangga isukna tatanggana mekabeuli Avanza tatanggana babaturan ngalongok ke rumah sakit. Aja kamari tatangga aja nu meuli Ninja teh ya. Ayeuna mah salakina meuli mobil Avanza pae. Mikiran harta batu nepi ka pae-pae. Ya, urusan dunia mah ulah neuleuk ka luhur neuleuna kahan. Lamun urusan ibadah karak neuleuk ka luhur. Maksudna kumaha? Batur bisa tolak ilmu ka pengajian, piraku aing teu indit. Aing mampu, aing bisa indit. Hebat. Batur bisa berjamaah kamu sholat, piraku aing teu bisa berjamaah, aing bisa berjamaah, hebat. Batur bisa sodako, piraku aing teu bisa, aing mampu, aing bisa sodako, mantap. Panasan mah kana ibadah. Dunia mah ningali kakahandak pe kahangat beuleuna. Batur boga Avanza, urang boga motor, eta we motor deuleu motor. Da eta teh 2 tahun deui can lunas. Neuleuna kahanap nu teu boga motor, sepeda hungkul. Cek boga sepeda, leung sepeda oge aing teh capek teuing ngalengkah. Ulah neulean motor, deuleuna ka handap. Nu teu bagana naon? Ka mana-mana leumpang beus eta mah. Nu teu boga motor, teu boga mobil, tetep neuleun ka handap. Aing teu boga naon, tapi aing masih jajan bisa leuntang. Deuleu ka handap. Si itu mah 2 tahun lumpuh.
melumpuh bala deui ka handap keun aing mah lumpuh ge hirup keneh situ kamari pae tuh cek nu pae teuing aing teh nyaho geus pae urusan dunia ulah neuleting kaluhur neuleuna kahan lamun urusan ibadah karak neuleuh kaluhur insya naon deui banyak kita teh piceun dendam sok piceun ayeuna dendam sok aing nyelat nah teh mantak jadikeun ieu sarana peringatan maulid memeh mulud loba musuh balik muludan jadi loba dulur amin jadikeun prinsip ke orang pasir eurih lebak dulur 1000 seeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat kamu hirup gitu memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut teh akur sabab minta bantuan maaf ngadadak lain kanu jauh minta tulung pasti kanu deu bener teu mantak hiruplah kalian seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga bagaimana kedua tangan tangan kanan tangan kiri beda profesi nu kanan nu katuhu profesina kanu ngeunah-ngeunah wae sangu lau bakakakoto lalam sambal iya terus nu kencah yang nyekel ulahun giliran beuteng mules indit ka WC nu kencah ngorejat beye bau bagian air cebok bae bener tuh nu katuhu mulia tapi teu sombong sadar diri nu katuhu moal beres pagawean aing lamun teu dibantu kudu kencah makanya ketika boga duit loba indit ka mall melijam tangan pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok jadi gagah bener teh tukang cebok sadar diri aing jadi mulia make jam tangan menang si katuhu sadar diri ketika katuhu ateul teu bisa gagaro sorangan nu kenca tanpa diondang nyampeurkeun ngagaroan ka nu katuhu kun kalyadain wala takun kal udunain hiduplah kalian seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga emang ai ceuli kumaha Asep ulah nurutan ceuli ceuli katuhu ceuli kenca lamun tiburi dijengkalan paling sajengkal deukeut jarakna tapi sosana deukeut ceuli katuhu can pernah amprok sekali-kali acan jeung nu kenca cek nu katuhu aing hayang panggih jeung nu hareup lewat hareup cek nu kenca aing ka tukang moal panggih tak lamun tatangga jeung tatangga nu deukeut teh akur tong asa-asa ngaranan si budeg bahkan lebih jauh amanat Rasulullah Islam satu dengan Islam yang lainnya kal jasadil wahid harus seperti tubuh kumaha tubuh badan urang kompak sapapait sama manis lamun ditajong indung suku kana batu nepi ka getihan tulangna bengkok saha anu pangheulana ripuh saha dicilakana dihandap tapi sungut nu di luhur bari pajauh-jauh pangheulana ripuh sieu tatangga jauh dicilakana mah dihandap tek semua nyohong pangheula ceuk leungeun aya naon wir cek bibir itu tatangga cilaka tulungan leungeun turun lulungan mencetan irung simpati milu nyengir ngariut mata simpati milu ceuri teu kuat nahan nyeri ceuli milu beureum teu kuat nahan nyeri huntu di jero milu kakarakak nu teu disangka jubur tulang indung suku bengkok dibenerkeun ku dukun patah tulang teu kuat nahan ka nyeri jubur milu goguakan berat bro kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu cuek teu pipilueun si eta mah molor we di jero teuing si eta mah tilok pipilueun garengkol najis suku cilaka sumut pangheulana monyong irung nyengir mata mewek ceuli beureum huntu kekereket jubur prat-prat leungeun ge ngupahan mencetat eta nu hiji ngarengkol cuek si eta masa bodohan
eta teh cirina jelema licik saya taman kumaha licikna giliran nyana aya kahayang ngariweukeun sarerea kudu aya penghulu kudu aya amil kudu aya saksi kudu aya calon pengantin awewe salalembur milu nganterkeun lamun geus si eta aya kahayang bahkan kudu make surat resmi di penghulu naon surat resmina SIM STNK BPKB naon SIM surat izin menyolok nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok lamun di dia aya nu kitu tong asa-asa ngaranan si rengkol ayo pikir eta panyakitna teh supaya doa diijab barokah Maulidur Rasul ya Allah ya Rabbi dulur-dulur kami nu aya di dari anu haladin nu can nasib sing bisa nasib ziarah ka Rasulullah anu geus nasib sing bisa berangkat deui haji umroh na amin ya Allah ya Rabbal asep laun lain gara-gara haji umroh lain gara-gara sholat lain gara-gara puasa Ramadan aringgeus nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara naon jawaban dengan ukur hiji nu ngajadikeun urang umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat sejen gara-gara aya syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad itu aya kaligrafina Muhammad ya Allah itu Muhammad gara-gara aya syafaatna jalma nu diperingati maulidna ku urang ayeuna makanya jujur cita-cita panitia ngayakeun muludan teu mikirkeun ka capek teu mikirkeun ka pusing duit dikorbankeun harta tenaga dikorbankeun maaf eueuh di harapanana hayang menang balasan cinta syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad jujur orang jauh-jauh ka dieu di Jugjug bari poek bari leueur bari urang ceuk paribasana leumpang capek diuk ngari jubur geus lila teu dirasa kurang sabab hayang menang balasan cinta Kangjeng Nabi Muhammad hayang menang cinta Nabi hayang menang cinta Nabi hayang buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti dua apa ya ngapalkeun eta ya iyalah bukan hanya sekedar ungkapan I love you tunggu tanggapannya you love me hasilna yap milu mimilu bae hayang mimilu jeung Nabi engke hayang mimilu jeung Nabi buktikan cintamu cinta asep naon arti cinta what is the meaning of love eta sami wae ngapalkeun apa definisi cinta ayat 3 pendapat hiji pendapat kaula muda tanya para pemuda tentang cinta hai pemuda naon aya cinta dijawab ku pemuda cinta adalah cerita indah namun tiada arti datang malam minggu inget ke Kabogoh wah berangkat apel malam mingguan ngobrol lagi di buri imah di kebon di gemrong reungit hareupeun teh entong timet di kotok balatak teu kaambe bau tai indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai terasa indah nu kadua eta disebut cinta butai nu kadua cinta komentar orang tua tanya emak naon cinta dijawab ku emak urang cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose nu katilu cinta komentar santri tanya santri hei santri naon cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada itulah cinta ada getaran ini kasetru diburi dulu calangap
Mudah-mudahan dibalas cinta orang berapa ya, amin. Ayo, dari kemana balik? Hah? Kamar anak? Besar. Aku beri berjamaah gitu. So bisa enot balik. Tenanawan ulah kagok. Silakan. Yang udah gak betah, silakan pulang. Bahkan kain mah hayangnya beres aina gitu. Ngantuk kain. Tunggu. So balik ke kabel. Air hangat ya kak. Air hangat coba minta air hangat. Namun air centeng pak. Centeng ulah pakai gula. Teh tawar, teh celup, anu panas caina. Saw opat. Favorit cai kaula. Hiji cai herang. Cai herang diinumna hudang sare nepi ka asar. Di asar nepi ka isya cai teh panas. Di isya nepi ka jam 12 tengah penting kopi hidung. Jam 12 tengah penting nepi ka isuk susu anu ujungna hidung. Keceplosan atau saya ulah ngeres pikiran anak susu di kopian berarti kopi cucu kopi ujungnya hitam non maksudnya ini ngeres pikiran anak buktikan cinta karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti. Tapi memang kenyataan untuk membuktikan rasa cinta pasti ada tantangan, bener. Ayah ujian anak, ayah cobaan anak, bener tuh. Urang rek berangkat ke pengajian, ayah bae hahalangna terjol babaturan nyamper datang ngadadak, dingke akhirnya pikaburu minum ngaji. Cobaan ayah. Tapi namun urang mampu melewati ujian dan cobaan, urang menuju taklim, tolak ilmu, ngariung jeung jalma-jalma saloleh. Insyaallah di situ kita akan mengerti arti sebuah cinta sejati. Karena cinta sejati butuh perjuangan. Dan di situ kita akan mengerti arti sebuah kehidupan, bahwa hidup tanpa cinta akan sengsara. Betul? Au kama qala dul sumbang pi kaseti. Sebagaimana komentar Dul Sumbang dalam kasetnya, cinta itu anugerah, maka berbahagialah, karena kita sengsara bila tak punya. Masya Allah, sangka ini. Rintangan pasti datang cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat nanti. Terima kasih. Terima sawera. Nanti sore aja. Buat goreng calok wae. Seminggu ngapal kene. Kaset ada bolak-balik kok pakai ajur ka kaset. Jadi orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun teu menang cinta, teu menang syafaatna Nabi rek ngandelkeun naon, bener teu?
Daru masa saya lupa ibadah orang masih jauh tina kasampurnaan. Mudah-mudahan bae dihampura ku Gusti Allah. Urang menang syafaah Nabi. Di mana? Engke di poe mahsyar. Amin. Sakabeh jalma dikumpulkeun di poe mahsyar. Sing gurubug lalumpatan ka ditu ka dieu sabab aya nu diudag-udag ku seuneu. Marentah tulung marentah syafaah. Bring sakabeh jalma datang ka Nabi Adam, cek Nabi Adam aya naon kadarieu menta syafaah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? Hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Adam? Kaula salila hirup pernah nyeun ka khilafan sehingga kaula diturunkeun ti surga ka dunya, bahkan kaula dipisahkeun jeung istri kaula Hawa. Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Ratusan tahun kaula tobat ke Allah hayang dihampura kahilafan kaula. Izin kaula ku Allah. Bering datangan tuh Nabi Nuh ngabring sakabeh jalma nyamper ka Nabi Nuh. Sarua jawaban Nabi Nuh, kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaula diberi umur panjang di dunia, hirup ratusan tahun, kaula dakwah ratusan tahun, tapi kaula izin ku Allah teu bisa bawa umat Islam anu loba. Bahkan kaula izin anak kaula teu kabawa iman Kan'an. Mending datangan tuh Nabi Ibrahim. Sarua jawaban Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim, maaf kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Ibrahim? Kaula salila hirup pernah ngabohong. Ngabohong naon? Bapak kaula tukang nyieunnan patung-patung sesembahan. Penting-penting eta patung nu laleutik diajur-ajurkeun ku kaula make kampak. Disesakeun hiji patung panggedena. Kampakna digantungkeun eta leungeun patung. Isuk-isuk bapak kula pamarahan. Ya saha nu ngajurkeun pangeran-pangeran urang. Kaula teu wani jujur, kaula bohong dirinya. Pak, nu ngajurkeun itu patung nu laleutik, itu patung panggedena, kampakna dina leungeunna. Ngabohong kaula dirinya. Izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Musa. Sarua jawaban Nabi Musa. Kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Musa? Salilah harup kaula pernah nyeun dosa. Dosa naon? Kaula pernah ngabunuh, kaula pernah maehan. Utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula. Izin kaula ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Sarua jawaban Nabi Isa. Hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula keur hirup di dunia aya jelema nu salah kaprah nganggap ka kaula sebagai anak Allah. Izin kaula ku Allah. Geus kami kamana menta syafaah ditujukeun ku Nabi Isa ditunjukkeun. Kumaha cek Nabi Isa? Tuh datangan jelema keur sujud geus kebel can hudang-hudang. Saha eta Nabi Isa? Eta jalma nu keur sujud hiji-hijina manusia paling mulia, Nabi mulia, Rasul mulia, sabab salila hirupna can pernah ngabohong, jujur bae. Salila hirupna can pernah maksiat, can pernah nyeun dosa, sabab kahirupanana sapopoena dijaga ku Gusti Allah. Saha eta? Nabi Muhammad. Kakarak Nabi dihudangkeun. Irfa ra'sak, gugah anjeun, angkat wajah anjeun. Rasul hudang tina sujudna terus menta ka Allah, ya Allah izinan kaula pikeun nyafaatan umat kaula. Isfa, hayo syafaatan. Rasul nangtung gogorowokan ummati ummati. Yakin kula du bakal yang hareup ke ka Rasulullah ye jalma-jalma anu masih kena diuk di dieu sabab gara-gara cinta ka Kanjeng Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Disitulah kita bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad. Wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun garra. Lamun penting di jero guha kadadak caang sababu bijil eta cahaya tina wajahna Kanjeng Nabi Muhammad bagaikan matahari.
mata ku Syekh Ja'far Al-Barjanji diabadikan maka aya ungkapan anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri anta syamsun, kau bagaikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. Anta nurun fawqa nuri, you are the light on the light. Kau bagaikan cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, you are the golden griffin. Aing sakitu-kitu na ngapalkeun. Narungguan biasa banget. Bagaikan mata subha pantas atau air riwayat Rasul nyarios ke dipainan sahabat akhbirna anna sika ya Rasulullah, tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul nyarioskeun ki ra'at ummihi nawaladat bi ka'annahu nuran Allah atusurur rum wasyam. Hei sahabat, kaulah nguping ti umi kaulah Aminah. Saur umi kaulah ketika kaulah lahir Mekah terpoek ngadadak caang sabab tina wajah kaulah bijil cahaya. Subhan. Aya dieu moal doang nu kitu ngalahirkeun. Lahir keur peuting-peuting poek ngadadak caang salalamun aya dieu moal manggih deui. Di Karawang mah tibalik tatangga aing di Aceh ngalahir ke tengah peuting keur caang listrik pas pareun. Kabalik eta mah minan nur ila tulumat. Tina caang jadi poek. Jaba hulu orok geus nongtot rek bijil. Bidana geus kolot eta bidan senior. Salaki di Aceh gigireun bidan ngabantuan. Begitu poek paling listrik atuh bidan rumpuran paleuneun neangan hulu orok. Da poek. Ngarah ka gigir teh gak salah nyekek. Bidan kaget salaki di Aceh ngagowak. Gara-gara pada listrik bulu orok jadi ngaleutikan. Atuh salah ke di Aceh gogoakan bu bidan geli iya balai bulu orok lain. Nah nanti ya cek bulu kobra najis uyuhan siatu macok bidan macok lain nyengir mikir siat bejakeun ka anak-anak ibu tah anu bikang parawan tah bejaan si Nopi, si Sri, si Desi, si Dewi bejaan si Lina bejaan, si Imas bejaan cek sasa bubarok bikang parawan ulah ulin peting-peting teuing sababana loba orang laliar tengah peuting sekali macok bahaya bareuna kebel kadang-kadang indungna nu sok kabebaskeun tah kedaya kabogoh anakna we mawa ninja bari ngajinjing martabak endog cek indungna si bikang aceng jeung saha sorangan mah isi eneng geus nangguan kita tadi eta bawa naon tadi si Neng mah SMS mah resep martabak endog nyakula nyiaran heula tadi menang martabak endog calon mantu teladan mak si Neng dibawa ulin lah kukula peti ieu nya atuh los bae naik anak bikang parawanan ninja diliburi kan nonggeng ninja dinu poek direm ngadadak awas sadengekeun Nopi eta modus lalaki nah bonceng bikang dinu poek direm supaya bikang parawanan nyedek ka hareup itulah modus sunyoto susu nyondol na tonggong ajur sia bikang akhirnya apa yang terjadi indungna jojong di imah nyikat martabak endog anak bikang parawana dinu poe keur di endoga parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela
samping. Khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celi. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ke panginepan sapeting ngojing-ngojingan, kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan. Lamun geus kejadian gitu indung wirang bapak tatangga kiai sarerea kabagean warirang non warirang bau satu makanan ka semua kena getahnya pantes lamun adi imah hiji imah anu zina teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhunan kakulon kawetan kaler kidul kabeh kabagian dosana atuh pantes ketika datang bencana datang musibah sarerea kabagean salah kaprah jelema delingan ku kiai ku ustad kalawan masing-masing tad kula dorake gak moal ngarugikeun batur ieu cek sate ngarugikeun batur datang ba bencana sararea rugi lain sia bae can pernah ya tsunami musyawarah atuh tsunami sugan belok imah ustad lewat teu bisa imah ustad jeleungit ku tsunami untung ustadna salamat naik tangkal kalapa pakai kolor ka ustad atau samping nanti lah ke bawah banjir untung kolor pagi coba lah menjeng kolor ke bawah pergi berkamana eta perkutut datang berteguran kabeh kabage musuh masing tad dan butuh siapa ustad maaf butuh tuh ustad anu pae mah ustad lu disiaran bener tuh nu ngamandian mayit ustad nu ngaboehan nu ngadoakeun nu nyolatan nu ngagotong astagfirullah tolol dia ustad geus capek kita ngagotong itu bapak sia nu ngagotong salah sia nu digotong astagfirullah kawalat sia kawalat nu ngagali kubur perkosa kusia sekalian nu dikubur awal yo maaf ustad mau ulah waka maot karak gering ripu sarerea mun aya mayit udah bisa ngamandian ripu ustadnya gering aya sia pira ku mayit dilalap lawan kakula leuh mun anakna sugi daripada bangke abah bau anu ngamandian tek kena mobil steam keeman mayit makan rinso sese huluna gilas astagfirullahaladzim butuh teh ustad butuh teh doakan si panjang umurna para asatid amin ya Allah ya Rabban kula mah teu hariwang pejabat eureun mah loba gantina anggota dewan arareun loba gantina fotona geus jarblak di mana-mana benar kan komo artis ngabring di mana-mana tapi nu hariwang nu khawatir penerus ulama susah nyiaran gantina buktina anu ngaranna pesantren percetakan calon ulama geus mulai kurang peminat-peminat ayeuna bakal loba kolot nyantep anak-anak bararodo jauh tina agama mata kula aneh gara-gara kolot nyantep anak-anak jauh tina agama dengan didik agama dengan didik keimanan barudakna maaf ulah wakal di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal kerasa akibatna ayeuna geus loba kabejakeun kolot geus mulai nyeri hate ku anak-anakna bener dak SD kelas 5 kelas 6 geus wani tunjuk ka indung bapa di mana akhlak eta budak padahal indung ngabelan anak nepi ka narohkeun nyawa bener ai gede saeutik molotot tutunjuk. Astagfirullah. Hati-hati ya di zaman era goblogisasi. Lain globalisasi, era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, loba budak geus segara roblog ka indung bapa, loba murid geus segara roblog ka guru, loba kolot nyari hate ku budak, loba guru nyari hate ku murid. Bener? Zaman mantap pantes loba
musibah. Hayang menang syafaah Nabi hayang. Jawab hayang teu. Nabi nyirian. Saha Gusti sahabat naros. Umat Gusti nu bakal menang syafaah mana cirina? Hiji birrul walidain. Umat kaula anu sok nyieun kahadean ka indung bapa. Ngabungahkeun indung bapa. Li annahum kanu yabirrunal walidain. Geus nyampak dina akhlak eta budak sifat-sifatna nyieun hade bae ka indung bapa. Dengekeun ceng heuy. Neng gelis ceng kasep. Lamun sia dinasibkeun jadi ahli ibadah maaf. Fardu sunat dikatinggalin tas salat haji umroh tiap tahun, tapi maaf di akhirat dicirian moal menang syafaah. Sahabat naros Gusti, pan eta umat Gusti teh rajin ibadah, fardu sunat ge dipigawe bae, tapi kunaon di akhirat teu menang syafaah Gusti? Rasul ngajawab, eta umat kami akhir zaman rajin ibadah, tapi rajin salila hirupna nganyerikeun hate indung bapa, nepi ka paehna teu menang ridho indung bapa. Na'udzubillah min subhanallah min dzalik. Dicirian jelema nu nganyerikeun hate indung bapa, paeh teu menang ridho indung bapa, moal menang syafaah. Baheula mah akhlak budak dididik ngaliwatan indung bapa dodong ketika jauhan mah bah diuk geser saeutik kularek ngaliwat bisi kadupa nikmat kana hate indung bapa. Budak aya ngaliwat kitu teu? Men seret bae budak mah. Indung jajalanan kurawat teu neureum meuli ka nyungsep indungna. Bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan siap buat leung. Ngalengkah kagok nincak beuheung bapana meuli ngek. Anak juri suranya teh. Geus nincak beuheung bapana bolotot ka bapana bokap sih bokap. Aya nyatu jeung lauk asin. Nepi jeung teu sumut jadi bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang ningina nyokep. Terojol akina ho nyakop. Teuing eta bahasa juri ti mana eta? Jujur kulahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya hikmahna. Naon hikmahna? Derajat awewe diangkat 3 tingkat. Alhamdulillah. Galaki heuy. Derajat ibu diangkat 3 tingkat di atas bapak. Sorry bapak-bapak. Mantak bapak-bapak ulah coba-coba nganyerikeun hate pamajikan. Sabab pamajikan boga jasa nu teu bisa dibayar ku saraki. Cici tenang ku aing dibelaan. Anaknya diancam moal menang syafaah gara-gara nganyerikeun hate indung bap. Atuh bapak oge moal bisa mayar jasa ka pamajikan. Berarti spesial dong wanita. Ya iyalah. 3 tingkat derajatnya diangkat. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Kita pun anaknya 10 ay bulak balik bae lagu di mana. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Anak qasidah aya? Baheula melin qasidah lain. Keur zaman kula leutik seolah lajo ibu nu maen anu Allah teu baruleun galedena baheula mah. Kitimpring heueuh. Inget eta kitimpring eng sok lajo baheula. Nakolang ge jadul variasi. Gitu teh mimiti nepi ka anggeus. Lagu teh jauh tiadana. Pak dum dum pak dum pak dum dum pak dum kitu we teh mimiti. Ya dana dan dum pak dum. Dinyanyeuna teh beueun. Nu kecerekna bieu tah. Di kabarare kokon kecerekna beusi. Lagi kitimpring datang we nu anyar make variasi pukulan naon rebana kasidah. Cerak. Jering 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 ting 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 ting. Cerak. Jering 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 ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Tak ting 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 ting. Ting 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 ting. Tak ting 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 ting. Ting 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 ting. Tak ting
latihan eta muncrat enak kok lagi terbana datang cerawis. Hah? Oh mak gini sekolah tuh dia mah marawis budak santri di imah bareli alatna baru leutik enak kol sadaek-daek mereka dengeng kemana-mana. Opak kadenge nate gitu. Opak ay gemblong, opak. Intinya cucu kadenge. Atuh. Ngarun-ngarun. Jadi ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salak. Ibu boga jasa teu bisa dibayar ku an. Nah, nasib jasa awewe teu bisa dibayar ku anak ku salaki. Hiji, ibu jenjang menuju kehamilan teh sok rutin sabulan sakali miceunaan darah kotor bener teh. Naon ngaranna? Cek agamana head, cek Indonesiana men, cek bahasa Sundana naon? Hah? Kotoran. Itu empel ku sia. Cek bahasa premana naon? Aya bahasa preman aya si brewok utah getih. Si botak jadi merana. Cenah ya mah cenah. Lamun ibu keur men sok anu nyarari awak, bener teu? Urang lalaki ngarasakeun teu? Urang mah yang tarima bersih. Cek ibu-ibu atuh teu adil nu men awewe, justru adil ketika ibu men aya ibadah mah toh diliburkeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lohor ibu men. Ibu malah molor. 12 parat ketika isya. Cek salakina dosa siap teu salat. Sorry kak. Men. Bulan Ramadan berang-berang salakina mah kokoloyongan leuleus puasa. Begitu asup ka kamar pamajikan keur caca muhilan atuh. Cek salakina kanyahoan si atuh aing teu puasa dosa. Sorry kak. Men. Kakak teu percaya deuleu. Berarti ibu lamun boga salaki tilok salat, tilok puasa, berarti salaki ibu eukeun men. Cara penanggulangan anak kumaha asep lamun lalaki gampang. Soptek urut aja wawalkeun kana sungut salaki. Sia tilok salat hakan soptek aing. Aduh. Mal bisa dibayar pak. Naon deui cenah jasa teh bisa dibayar ham. Amin. Keur nyiram naripu ibu bener. Kok geus gede beuteung 8 bulan doang memodram ben teh ka mana-mana. Lalaki tong nyengir mikir sia. Urang mah lalaki teu ngarasakeun. Pamajikan nu ngarasakeun. Sare teu jojong ibu bener teh. Gede beuteung kan pegel eta mun ngagoler nyangigir bae pegel asa keplok ka beuteung gede. Nang kuban sieun mejret. Nang karak bae curiga. Sieun anu teh tarekelan deui. Dia salakina terkenal juara 1 Panjat Pinang. Ribu. Mal bisa bayar pak lah. Mana deh jasa pamajikan teh bisa dibayar ku salaki ngalahir. Pan ngalahirkeun teh juruna maot eta teh. Taruhana nyawa, bener teh? Teu saeutik nu ngajuru maot ngalepaskeun nyawa. Naon? Peneliti kebidanan setiap ibu melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Naruhkeun nyawa. Makanya ayah peneliti dunia, siapa manusia yang paling berani di dunia? Cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Kok ibu-ibu pemberani? Pemberani. Namun buktina sabab ibu-ibu wani yang hareupan paeh. Lamun ibu boga anak tilu berarti geus 3 kali naruhkeun nyawa yang hareupan paeh. Bener. Disebut pemberani sabab ibu-ibu eueuh nu kapok. Atuh cenah nyeri. Anak lu kahiji karak ngorondang, induna geus utah deui. Pemberani. Urang lalaki ngarasakeun teu ngajuruna.
salaki nama di luar jalan-jalan nyotan jinggo bari wiridan lagi apa bela lagi pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeun nyeri ibu nyeri tapi kaceurik jejeritan ngajurukeun orok cek bidan aya salakina mohon bebidan itu pamajikan sampelkeun tanaga karunya karak nyampelkeun Nyai sabar, Nyai sabar, hujankeun nyeri kak, nyeri, Jawa tanaga. Sabar Nyai, sabar tawakal ke Allah. Ayo sok hujankeun. Jawa tanaga kak. Jeung kakak bareng ame eta tanaga baru. Ayo 1 2 3 ayo. Ayo. Pan salakina ti heula ngajuru. Bidan kaget ya orok bau naon si goblok modal orok nate koneng langsung reneng najis sepa si amal bisa mayar bener tak mantap hebat ibu diangkat derajat 3 tingkat alhamdulillah tapi ingat ibu ulah sombong beda diangkat 3 tingkat derajat di atas laki-laki tetap ibu di akhirat hayang ka surga mung ka neraka bener hayang ka surga kunci pantos surga ibu ku Allah ku Rasulullah geus dititipkeun aya dina leungeun salaki ayo protes ayo sih hayang menang kunci pantos surga hayang Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ngawartoskan ka Siti Asma binti Umais lamun anjeun hayang menang surga na Allah geura penta kuncina di salaki. Naon kuncina Sayyidatuna Khadijah hiji sing pinter ngabungahkeun hate salaki ku bahasa ulah cerek. Ngomong jeung salaki teh ulah popolot. Komo nepi ka muncrat hidup karena beget salaki eta sok bau dejigong tak balik muludan robah akhlak bicara sok gegerewekan hareup salaki ngalaunan saudara nu kadua senengkeun hate salaki ku tingkah laku ngobrol jeung salaki ulah neuleuh beungeut salaki tunggul kitu teh ibu kitu teh pamajikan urang Pak jujur jawab kitu entah yuk besok kita nekat cari lagi oh jangan beli duit pas itu butuh saya karena duit robah akhlak tak balik muludan engka dites di imah ku bapak hasil muludan Nyai ka dieu aya naon hasil muludan jadi rendah aya naon sih bari tungkul cek salakina hasil muludan lain memesare kakak teh hayang ngopi lamun teu capek pangseduhkeun cai kopi kopina rasa cinta apa rasa rindu cek salakina rasa siap makanya ibu ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun ka ulah bisa mabok saya salaki nuka tilu senengkeun salaki ku dandanan osok dandan kamana ke pasar ke undangan babak belur pabrik cat pararina kana beungeut kabeh bilang molor jeung salaki percis dengan pelet nyasar amit-amit atuh salakina gegeraan balik salat isya da sono asup ka kamar muringkak bulu punduk terus cepat na kasur buuk rewak-rewik kali kutang pegat sabelah cek salakina innalillahi wa inna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ya Allah ini di kamar tos saya penampakan ya Allah jadi telak-telak ini pamajikan coba goreng-goreng aing sono gua bruk ku salakina buang-buangkan paniti nojos goreng bau nyiksa mun pamajikan bapak casing nangis model kitu eta geus meuceuna di kana kulkaskeun sok licik sia mah ika ondangan mah di babak belur
kaondangan ke pasar cing gitu teh kasalaki kak yang penting kula dibutuhkan gak cek salakina ya iyalah kalau begitu aku habis sholat isya aku dandan tapi nyai apaan sih kak sediain aku kuku bima ya oh iyalah aku udah beli sari rapat setelah kita balik sholat isya asup ke kamar 2 gelas dia namanya kamar ngarendeng nyai aduh kakak nu mana gelasna pamajikan poho mana kuku bima mana sari rapat cek pamajikan nu mana PK lah jamu-jamu iya salah kina bodoh deh atuh heunya salah minum minum sari rapat pamajikan minum kuku bima atuh sosonoan terjadi nah dadak ripuh di kamar pamajikan hariras teu pararuduh salah kina mewek nepi ka isuk rapat teu bisa kieu ih najis teh hasil meludan ulah mareke nu kitu sia geus naon atuh Asep sunah Rasul turutan naon memeh tidur memeh sosonoan Rasul ngabiasakeun mandi sunat jafaf niat nanawetul gusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala Asep tiris mandi mah euy tapi hayang menang pagawean ibadah ganti make wudu samemeh sare al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun wudu samemeh sare bakal menang ganjaran syahid wudu samemeh sare bakal dibere kajag-jagan waringkas wudu samemeh sare bakal dibere turunan-turunan anu saroleh lin amin amal amin di aminan dipigawe henteu ari hayang anak soleh ai cara salah sia balik di sawah men buak jeleng bae ka kamar punya hodoran pacul ka bawah itu budak hirupna jadi heuras beuheung amit-amit make cara Rasulullah lamun teu mandi make wud menang ilmu alhamdulillah doakeun anak urang sing saroleh amin jadilah anak yang soleh supaya menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad saat itu bakal menang syafaat Nabi Gusti cirina mana umat kami akhir zaman anu teureun sungutna baseuh teureun maca istighfar jeung sholawat maka pantes saur Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu ngawartosan la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salat ala nabiyil muhtar daya manfaat nabi ke umat akhir zaman sabada baca Quran aya 2 kalimat tu bermanfaat sabada baca Quran naon hiji berang penting loba baca istighfar 2 berang penting maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan manfaatna sakali deui sing dibere sehat panjang umur urang dia sing barokah rezeki yang bakal ibadah anak-anak urang sing saroleh solehah khusus bisa anak urang anu keur masantren sing diistiqomahkeun ku Allah sing bareunang ilmu anu manfaat sing dijadikeun ulama-ulama Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil